Masak urap campur sayur sareng ngadamel bagong. Hehe. Maksudna teh bala-bala jagong. Assalamualaikum baraya. Patepang deui sareng Cek Entut. Menu nama dinten ayeuna sederhana pisan baraya. Paling ge budget di bawah 20.000 ge tiasa ieu mah. Mung eta we sayur-sayuran sama bruknya campur-campur gitu. Terasa sareng gaduh jagung manis dan jadi orang ngadamel balagong atau bala-bala jagong. Bunda-bunda sadayana aya teu nu masih masak di pawon sederhana sapertos kieu nganggo kayu bakar. Menurut Centut mah pami masak di tungku sapertos kieu teh dukanya baraya karaosna teh asa langkung-langkung nikmat gitu. Tah ieu kembali lagi ke masakan Centutnya. Tah ieu sayur-sayuranna aya waluh, aya engkol, teras teh kacang panjang sareng toge. Tah tos diiris-iris, diwasuh heula sapertos biasa. Teras ieu direbus di air mendidih. Tah nuju ngarebus teh ieu si sanguna nu dina kastrol teh tos mateng deui nya baraya da enggal ai masak dina kastrol teh. Tah ayeuna urang rindes we bumbu-bumbu anu kanggo urap sayurna. Bumbu anu diulekna teh aya da bawang merah, bawang putih, cabe keriting sareng kencur nya baraya. Tah ieu ditambihan we ku kalapa anu tos diparut. Teras eta teh dicentut masuk aya bumbu nu tos jadi namina teh bumbu beureum. Tah di gulah galoh we kadinya sadaya. Bumbuna gula pasir, kaldu ayam sareng micin. Sesuai selera we nya baraya. Tah ayeuna urang beralih ke bagongna alias si bala-bala jagong. Diserut heula nya eta si jagung manisna pamintos diserut mah ieu bumbuna bawang merah, bawang putih wae sareng eta cabe keriting. Tah pamintos kitu mah dipasihan we tepung tarigu teras ketumbar bubuk sareng tah pami oyong kriuk-kriuk tahan lama dipasihan blue band-nya baraya. Teras tak biasa permicinan duniawi kaldu ayam micin sesuai selera we lah etamanya baraya. Teras ye biasa we digulah galeh dipasihan cai nepikeun ka konsistensi nama terserah baraya meni konsistensinya eta si Centut. Tah teras pamitos kitu mah urang goreng we dina minyak panas sambil menunggu eta si bagongna garing. Ayeuna ieu si bumbu nu tadi nu ditos disepan teh bumbu urapna ternyata entos mateng baraya. Urang gulah galeh we kanu sayuran tadi anu tos di leobnya. Ieu tos asak di tatu sadayana barayanya. Ayeuna mah waktosna diseleweugeun. Mantap baraya nikmat pisannya. Ya kembali lagi lah inti nama kedah banyak bersyukur, jangan mengeluh baraya. Naon we anu dituang oge pasti karosna nikmat asa jadi daging. Nu penting mah nomor hiji mah sehat sadayana nya baraya. Tos heula sakitu wae heula vlog dina dinten ayeuna ke disambung deui ku vlog nu sanesna. Assalamualaikum.